Mun, mana kita boga naon keur dengan keju anjing. Aya teh loba daun lompong. Rek mundur ieu. Daun lompong di eta di lotro. Gua orang oke rek ngangan undereun we. Rek didagor. Geus, eta loba teh kangkungnya. Kangkung. Heeh, loba tuh underan teh ya, urang under. Alabatan lakbet aing di paraban kangkung sia mah. Saya mau kasih lakbet tuh. Aing lemah rek. Iya mun. Genjer Pak Eceng gender. Tuh bareuneur banget tuh, gede. Ih, eta mah eceng dongdot. Eceng dongdot. Dongdot. Kumaha turun aja rong. Kumaha turun sia ngejebur. Ayo we heula. Anu aya heuh. Mana ngala ieu nya tah. Kacang. Loba. Kala ieu. Ngalana buburuan. Jadi itu di apa? Genjer di beakeun ku Sinarti. Urang buburuan ngalana. Pokona mah di PKI mah kudu menang loba. Urang beakeun Sinarti. Aduh, dingin mata kokak lumayan aing saker buka puasa di tambulan ngeunah meureunnan sugan apana nu kieu teh ubar nyeri cangkeng cenah ge bapana budak nyeri cangkeng wae udah unggal peuting atuh dihajaran buru aing coba ieu tak kok loba-loba teuing atuh alhamdulillah rezeki anak soek. Aduh ya daun kacang meniku lebet, meeting barelit di balik ka bangku. Mun mana geus meunang naon? Tadi mah daun talis tuh. Daun talis heuh. Ompong. Heeh, ganti daun kacang. Daun ompong. Eta mah huntu ompong. Rek punggak meureun ngan ini ada. Daun kacang mau aya nomelan dia. Emang bisa Tanya. sudah teh Indonesia mun aing mah. Lain. Main orang lainnya aing kayak di sidang Bu RT meureun. Mau kalapanya. Urang kalapa. Nah, jeung dawegan, di pangbiasan. Oh, sakalian ngubung di kebun. Mana make kenen kos gitu? Hah? Make kenen kos gitu. Make Masih di pandaringan teh gitu. Di pangbiasan. Oh, urang mah geus teu make. Dawegan urang kota 15 dawegan mending ngabaris. Sugan sia mah dagang es kalapa di pandaringan teh. Hah? Kokoknya. Kokak. Aya laguna. Oh, laguna. Aya laguna. Kokak. Tahu lampene. Anu botak disuruh dog eneng. Pinter sih. Ye, anu aing ka mana ieu? Suka dibawa eneng. Ka bawah. Taon. Iya, atuh teh masak paduai atuh aing ngem. Ampura. Aing menang capek-capek ngalah siapa dia dicokot. Emang ngeunah ieu takokak. Ubar kuat mun. Cenah obar jadi cangkeng heuh. Nyeri cangkeng ubar kuat ongko. Salah naon nya. Yuk. Oh, kacang panjang apa? Bisa apa yuk? Guys, Yuk, kalau itu tayangan yuk. Berapa bat kabeh aja teh. Oh, deui atuh mun mana menang loba meureun mun. Deui. Kan aing lupa panggolan aing. Anu tieur anu nepet. Aing di kamar keneh geus tempo. Ih, kamu aing teh subuh. Aing komo teu kamari. Aing jeung naon ieu hayo? Jeung naon? Mun di sepati. Urang dipepecak leunah. Komo di leunah dipepecak. Leunah dipepecak. Anu aing heula. Anu aing teh kumaha sih mah? Anu aing mah teh. Asa kumaha sih? Mah mun aing teh nu poe eta. Pan aing komo di kamari geus tempo. Aing teh subuh. Aing di tempat aing sendek endem di leutik. Komo aing teh keur karek pucung hul. Karek pucung hul budak leutik kali. Aing komo karek mendekat. Sanggeus mun takokak teu beun takokak ge. Aing di mah anu aing rek beneran sarua sia. Aing geus belas anak. Aing siapa anu aing lebok tak gusia lebok hakan aja pabang par aja daun hakan ya karena kop aing teh domba beureun tah hakan ku sia oge tah Bang, dengan kejo me para rebut, enggak ampun
teh dengan kayak di alam kelak Allah para rebut ada mah barang-barangnya tadi teh aing teh nya non para rebut atuh di bangkos gitu mun diparebutkeun mun salaki batur kan diparebutkeun meunang cuma di bangkos gitu diparebutkeun emangna aing mah rada gelo sugan apa sih mumun nu rada gelo aduh-aduhan ge rada gelo emang lagi heueuh geus ayeuna mah gilirannya jo aing ngisikan heula mana ieu teh biasa ge poho can meuli aing teh meuli biasa Saro sager buka geus boga naon Can boga naon sih Saro can ka warung can nyangu can ngolek can Saro mah sok meuli jadi wae meuli jadi atuh kolok duit aya meuli jadi mah ya kumaha tuh Saro mah teh bang hidup sorangan randa matakna boga salaki deui atuh Saro mah boga salaki mah tara boga duit boga salaki deui atuh neangan deui Saro mah dek mun jeung bos mah tapi mun jeung gawe bangsa bangun-bangunana embung ulah kumaha nu penting mah ngeureuyeuh rezekina Saro mah kan loba babangkitna mending neangan deui wae embung kumaha ge Saro mah jadi randa aya randa mah bebas kumaha wae ge Saro mah ge salaki batur jeung bujangan kaum mah jeung duda mah Saro ih apa mah aya imam meureun yang mana jadi randa mah bebas loba nu mah rugi kemudian bulan puasa kieu loba banget Saro mah nu mah rugi naon wae aya gorengan aya kolak kadang mah Saro di duit tara emang duit ge kadang-kadang mah aya eta duit tah nah kadang mah aya duit ge tergantung lalakina sok merah duit mah Saro sok baik cara namanya sabab kita waktu teh geus nyereleknya coba nyamper ka sinarsi we cugan bukan naon atuh sinarsi nya ka sinarsi nya boga lalaba-lalabeun atuh manehna teh carita kamari teh Saro mun Saro can balanja mah ka Imah Narsi wae gitu Narsi bantuan masak cenah gitu ka Imah wae atuh yuk ayo atuh segera turun atuh aing teh bisa turun ieu di sama sabanku ya awe-awe atuh sagala-galana tunggu atuh ih sate ngongkong awe-awe ngongkong punggu kumaha mungguna sieun ayeuna naon susuna gitu nah awas Cedo mah gak ada duh nyawa Saro teh keur puasa meureun tenaga aduh maneh mah atuh udah menitara pake tenaga tuh kan baju Saro tuh kotor eta anyar meuli timel tara pake tenaga maneh mah terusnya tuh Saro teh ulang tahun iya berpuasa sabang di ayo ini arah rampun tukang warung teh beas dimahal-mahalkeun bu usum pacakliknya dimahal-mahalkeun soalnya termau 70.000 coba ini nek kakak naon isukan ayeuna dibelikan beas anak genep belas rampun aing mah jangan pikejon pitayeun teh mihara resek berarti mau peso teh henteu teu mawa ieu iya eta mah peso urang minjem we kadinya kasih nasinya sugan bogaannya ngalah daun aya mah nya cek naon naon galak-galak teuing kunaon aing teh meuli beas mahal beas ayeuna mah bara duit 70.000 saliter di mana eta di warung Cek Ijah Bu RT mau ngagetok hargana tuh urang menang Bang menang sagantang. Sugan sia mah meulina sakarung lain sagantang. Sagantang waraha? 70.000. Sagantang apa saleter? Aing teh mere duit 70.000 tapi teh dipurangan. Eta menang biasa sabaraha? Sagantang. Oh atuh lain saleter nya. Heueuh. Aing mah pinjem peso. Pinjem peso boga teu. Wan minjem wae curugna teh Sakeureuh nek kalau doncau aing bikin papais.
Jeung sama bapak aya. bungkus apa? Sang kejo Pan bungkus. anya nama dagang sama bungkus. Oh dagang. Oh keur buka puasa. Kayaknya hutangnya. Karena teh hutang wae. Wae. Tunggu eta kebiasa aing nyeun sorangannya. Heuh buat ka. Ayo. Itu aja tatangga dengan ulah ulah. Ku aing geus diberengin jeung peso, ngomer ngahutang henteu. Ya ngisi kan ayeuna mah. Iya, foto. Iya. Narsi. Narsi. Narsi, asa kunaon ngabaca wae. Ih, geuningan si Asaros edok. Iya, aing teh tas meuli beas di Ciijah. Geuningan warnana kos kieu. Ya malain bias iya mata sia belokan apa kumaha ieu mah badagnya. Puut Badag. Ranti entog. Pantesan budak maneh. Buncirita. Di paramna teh nu kieu wae meureun. Atuh lain kitu asukan teh aingnya beas bukan aing ge anggap entog ku si Ijah. Beda anak sia loba meureun. Beura meureun tinggal di aurkeun meureun. Oh, da aing teh meureunnan entog sakali ngendog 16. Depan aing hiji-hiji encerotna meureun. Aing sedek naraon kan. Ih, cek sia kan kamari aing kita ka dieu mantuan masak. Arek masak kerek naon atuh aing kajono kos kieu beasna. Ya teh jadi meureun. Nyawa aing dilalieur aing ngausum pacak kieu teh hese duit. Geus urang geus jauh-jauh ka dieu nya cenah. Oh, oh. Saroke amun dek buka mah ka imah Narsi wae bantuan masak gitu. Cek saha eta? Kamari sia ngomong ka aing. Oh, aing teh geus loba pamikiran sih. Nek geus Bukbak. Hah? Bukbak. Bukbek. Bukber. Bukber bener. Bukbek sugan empang dikubek. Lumayan mah bukber. Terus kumaha tuh ah? Nyawa bingung aing ge. Ih, atuh tukerkeun deui atuh. Pan geus duitan meureun ku si Ijah. Padidinya aya bacaan barang yang sudah beli tidak boleh ditukar kembali. Cenah. Si Mumun kemana? Oh, aing teh geus tas ribut jeung si Mumun tadi tas pasea. Kunaon emang? Sebel aing ke si Mumun. Gara-gara kunaon emang Narsi ngan pas ya wae. Eta parebut kembang jukut. Kembang jauh. Emang jukut diperebutkeun. Nya batur Mun kitu lalaki diperebutkeun. kembang jauh. Nya naon? Heuh buru teh ah. Ayo. Rate lo bareungit. Si Mimin. Tadi teh pohonnya. Naon? Urang malah sampeun ajang yang ka Ih, timus. hujan katimus. Poho atuh udah buru-buru wae lo bareungit. Kajeng ka deui teh Ya, Ih, Mimi. Kenaran. Jeung Bu RT. jadi teh ieu teh. Terus di marana? Kalau ada Tebon. Jeung naon? Kan reknya nih lain sok bungkus. Imah jadi das ieu na gitu. Tuh tempo biasa ge bulukan. Biasa ieu bin ieu mah atunya. Ai si mameli dedak geuning. Gabahnya. Gabah ieu mah. Gabah ieu mah gabah. Jangan Ai naon. iya lu tadi mah teh. Oh, oh. Tempo Bu RT. Alabatan ti bulo. Pantesan Bu RT Bu Mimin anakna bunciriteun di daerah kus Barang dedak. Aing geus babalaannya, daunnya. Lain eta mawa gedang gue RT menta apa? Panen Diulah gedinya. dan buka. Jang buka, iya mah. Orang menta sapotong keur di imah ge buka. Ih, minta wanya. Nang maekna ge hese. Pan hirup teh jeung menta jeung menta. Ai Adunya kembali atuh. Si Mumun. Aing tas pasea jeung si Mumun. Kunaon pas ya wae. Cenah di kebun gara-gara eta perebut kembang jukut diperebutkeun. Asyak kunaman kebang kemang jukut mah diparebutkeun nya Bu RT. Kan loba. Mumun miheulaan wae. Dari yuk atuh aing nempel ku cararang. Oh, kos deui apa? Mana Yang saya Bu RT ngalahon saya. ngalahun Bu saya. RT gara mirunan urang geang ini ada leumpeur. Kumaha tuh geus ngaladang. Korek na mana aya Allah. Kurang mais-mais. Iya tuh Bayawa bayawa. budaknya. Ulah. Budak mah. Ngeunah. Lumayan diasakeun. Nya gasna ge beak. Dulu teu boga. Kumaha atuh diasakeun ieu? Si Narsi kan bogaan suluh loba. Jadi apa? Pase-pase dia tuh gara-gara suluh udah teuing. Lain mah. Kalau kayak Jona mah tuh salah kayak aing mere duit cabe. Bisa minggu ini kan mere deui wae. Neng kosaro tuh jadi randa kosaro. Rame. Sinariun sabar udah teuing nya. Oh, ulah ketang akar. Mana aja? Anak kami ini buraya. Mana aja? Narsi. Hei. Naon eta cimun. Oh, kasopan. Pasti ada tujuan. Assalamualaikum ke. Aing ngai ngaranna jelema mah ai karek datang mah assalamualaikum. Assalamualaikum. Telat. Ini nasi ada tujuan.
Si Saro bener banget aya tujuan. Tadi masih mau nih eta ka aing. Tadi pas aja celen. Oh, pas ya. Perebut itu tuh. Perebut naon? Non teh. Suka budak kata Ada kebang jukut di Lain kebang jukut, kebang jagong, casa kebang jukut. Terus saya naon ka dieu? Tadina kan arek balik arek yang sakeun ieu lotro. Gasna teh ya inget si apa Narsi boga suluh jadi arek mentah. Tadi sedek menta. Heeh. Ulah beres nanti. Momen aing keur menta balik tuh teu diberes ya. Tahu. Balikeun ayeuna mah. puasanya. Wah, tahasian itu nyerang aing kabeh. Iya lah nyerang ini dah. Kan kalau karat-karatnya hirupannya. Tuh. Minta tangga mah. Aing jeung tetangga mah saling ngabantu. Ya geus ana enggak bantu hayang suluh. Tong dibere. Tong dibere lah. Moal aing mau ngabere. Sulu ge menang ngalaan di gunung aing teh rekuk memang bulan sulu. Meuli atuh meuli. Urang ieu jadi teh sih masak-masak teh. Oh, jadi itu keur meru sadana. Nah borek teh jadi. Ayeuna naon? Eta teh ceng-celengan uing WRT. Geuning di deang di Ada hau. spinonya, spino. Coba Bos pahan tabungan ke haji hari itu. Ya tuh, atuh alhamdulillah boga pikiran angka haji mah. Dendena di jero. Ayo nggal poe ka haji mah angger wae. Mumpung keur ngarobrol, mumpung keur ngarobrol, aya sulung teu Oh, kayak haji, imah kadi tempatana suci. Kumaha sareng mana naik Pak Haji? Calutak atuh naik apa? sakege lumayan asa jeung ngasakeun kus kieu. Itu aing kita. Cek, Yang ke haji. cek nuhunnya, nuhunnya cek. Didoakeun ku BRT. Didoakeun ku BRT nya, Ceu. Ai tadi sana nyebut nuhun. Heuh, sah. Si Mumun tadi nyebut nuhun. Heeh. Tadi nyebut nuhun. Tengah dah. Iya si Mumun mah suluh maneh. Itu. Ayo, Pantesan nyebut nuhun itu. Yang gimana loba? Eta mah lain menta maling. Ayo. Udang aing kop. Oh, ieu mah aing ge udah kan dasar buta.